ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha ngagelok kabeh de sahabat pih hebat amat Ali ana Madinatul Ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali sedang lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedang keneh sarua akur lah lamun ieuna ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berarti nya tah Sidina Ali idareketan go sahabat Sidina Ali moal misli ka jeung kumaha ge ucapan Kangjeng naon kula mendek nanya bae soal zahir mah gampang soal zahir mah teu kudu ka anjeun kula mah rek nanyakeun teh soal batin soal naon kula mah dek nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha aya nu kadenge ku ente nu kadenge ku kari mah kongkorongo kombo hayam Cianjur mah napas urang geus beak nya mencan pelung Cianjur pohara eta wih cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masya Allah saha urang nu bisa ngadenge suara hayam model kitu tapi kadenge ku Sidina Ali mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng moal aya di mana ge sukuna koneng kok moal aja mah hese tah eta sebab naon eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh sedengkeun bahasa eta teh bahasa nu sok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihi salam ketika turun di langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh ruh teh malaikat Jibril dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunya maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayam jago babacaanana eta baca coba ku Haji Pendi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh keur naik mobil nabrak aneh aing mah heueuh aneh lain salah babacaanana sungutna meureun nya heueuh sungutna teu akur jeung kolbu jadi ceplakna teu akur jeung tapak ih ulah kigituanan kalehan ieu subuhun kudus Masya Allah kari itu bahasa hayam Sidina Ali ditaros di tuan ari eta sih bangkong kumaha eta bahasana bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah bangkong mawajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah teu eureun kadenge kurang kok horegan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta bahasa bangkong coba bahasa Haji Pendi goni karung goni atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah Masya Allah karim guys kori mah urang manggih bangkong usapan manggih sieu tinju hebatan bangkong Masya Allah karim satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh si Mbak aya naon Mbak ada apa saya kaget cenah tadi malam kaget apa sih kaget kok saya ngedengar suara perkutut saya kok bahasanya bukan suara perkutut yang kedengar sama saya luhur amat sih Mbak apa yang kedengar sama Mbak kedengarannya ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Masya Allah Mbak itu jam berapa itu bangun jam 3 kok bisa bangun jam 3 mau ke pasar sekian teh terus dagang sayur terus itu Mbak bisa mendengar gitu emang suka ibadah apa saya mandi dulu setelah mandi sholat tahajud
setelah tahajud baru saya ke pasar. Begitu saya kalau mau ke pasar, masya Allah tuh palingan bisa ngadenge. Itu jatuh pernah yang ngadenge tisia kos gitu. Betul, kata hebatan si Mbak daripada tukang karung mah. Atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna. Oregangan. Masya Allah tasi Mbak bisa dibukakan hijab ku Gusti Allah meureun nol hatena di Cilongok eta. Kula kaget eta kasih Mbak. Ya Allah ya Rob, horenganan hudang, mandi, wudu, tahajud, beres terus berangkat jam 3 ka pasar. Satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta. Sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ana Madinatul Ilm huwa aliyun babuha. Pohara. Nah, ilah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sayyidina Ali, bahasa onta, bahasa sapi, bahasa jamus, bahasa munding, bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sayyidina Ali. Hebat amat eta Sayyidina Ali bisa nyahueun ka bahasa-bahasa hewan. Luar biasa eta Sayyidina Ali. Masya Allah. Nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Horenganan kos kitu. Atupan sieu mah mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu. Heeh. Anakna misalnya itu bapak udah meninggal, biarin aja. Enggak tuh lu jarang. Dah, lagi hidupnya juga begitu. Ulah sampaikeun ka kitu tak. Tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap urang. Abeh ketika urang geus ngagojod di jero kubur, anak bisa hadiah ka urang. Anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk. Anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah, doa, Quran. Cenah ieu loba jeruk, niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur. Ya Allah ya Rabbi. Tuh seperti etalah mantep kula begitu zarah ka Habib Lutfi do aju ngobrol di luhur duaan cekanya jongeng kieu cak Habib Lutfi itu ada seorang santri ziarah ke kuburan. Begitu ziarah sering di situ enggak ada kerasanya. Ziarah kok enggak ada kerasanya, bebeja tah ka guruna. Begitu bebeja ka guruna. Saya ziarah udah berapa lama ke makam itu tapi enggak ada kerasanya. Tuan guru ini bagaimana? Ziarah ke mana? Ke makam yang di sono. Atau kenapa ziarah ke situ? Emang kenapa? Itu mah garong. Kenapa dijarahin? Tah, sing hade tah. Urang bisi salah zarah. Horenganan jerona garong. Kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar di zarahan ulah bisi garong. Atuh cenah di zarahan mah garong ge teu lain teu naon kitu ulah bisi salah tekad. Oh, aya baheula hiji kuburan rame di zarahan. Kuncena ge datang ka sugih. Kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa. Boga anaknya na hiji-hijina lalaki. Kulantaran nyanda deudeuh jasa ka anak, nyana ka anakna ceng masantren bae nya. Kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan, terus dibekelan himar. Tah ieu jang paranti di pondok berangkat nyana ka ditu. Pertengahan jalan himarna kurang parah paeh. Begitu paeh bingung nyana waduh ieu himar hiji kendaraan paeh. Ieu wasiat di kolot kubur dikubur ku jana karunya jasa ka himar geus dikubur disiram terus nyana kieu beung ngahuleung aya ta urang dinya emang ieu sanu paeh ahli ibadah sakieu. Wah ahli ibadah muhun sakieu teh atuh cenah urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna zarahkeun la hadrati ahli ibadah al-fatihah. Milu nyana. Bebeja teh eta. Aya ahli ibadah di ditu maot, di urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena teh jadi masantrena. Teu jadi masantrena. Masyaallah. Terus bae nya mah jadi kuncen deui di dinya. Kasedot beuti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya, ngagelok kuari ka dinya.
bapak nage kaget kok Zarah jadi sepi cak keneh aya kabar di anu cenah rame jasa begitu datang tadi itunya nah yang nyaho kuburan saha ieu cak bapana waduh aset jadi kurang ya aset Masya Allah datang tadinya barang di deuleu kuncen aja mah anak aing Masya Allah sia ieu jadi kuncen moho teu jadi masantren henteu mah kunaon himar pae bah aju dikubur di depan loba nu Zarah kukula di bejahan ahli ibadah Masya Allah bisaan sia nyebutkeun bisaan iya atuh kasedot ka dieu nu abah masyaallah masalah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya keke bah aya abah sih eta ngazarakeun itu eta sesah kuburan sah ih atuh mana ieu cakeun atuh sarua tah mah horenganan itu mana ieu anakna tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui baheula teh duit teh ti imah himar kuari jadi himar deui anakna anak himar nah ieu pendidikan supi ulah sambarangan horenganan lamun carita almarhum abah baheula masantren di Kosambi kemudian ayah santri maling peteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peteuy nang di mana tah meunang ngalah tinu tatangga ulah di dahar cak abah teh bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar aya nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang oragu kan beda bahasana gen mantap kos kieu teh bentukna di pondokna kene kudu dijaga Masya Allah nah iyalah horenganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaanana sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribig dan lain sebagainya tetapi usaha anu janga biayaan anak manu dianggap halal lagi halal na pisan henteu diakurkeun henteu dicampurkeun jeung hasil usaha nu sejen nah ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh biayana beda Masya Allah sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik ka anak kuno sejen nyahok we ka karung asal dideleh ku anakna oh karung ayam dideleh oh karung goni oh ieu oh karung nyempet aya oh karung nyempet nyaho sorangan sebabna bensina nu mantap para habaib ka handapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mana kieu anak kiai ge kahandapna engke minimal jadi kuyainya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit ti pamarentah mah punyana tilok di dahar ai leutik mah kitu pod kan duit bangsa ti calo-calo tara nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang deuk ngaji naon babari kuari mah malah teu kudu masantren kuari mah pencet HP deuk ngaji naon di HP deuk ngaji naon deuk ngaji hakikat ge aya di HP deuk ngaji hakikat geus aya di HP Masya Allah guru mursyid Mbah Google geus aya tadi HP mantap mararikung kabeh jelema aya kabeh tapi lain eta nu hese mah mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeunana menuju Allah mah hese sebab naon loba penyakit engke akibat lamun eueuh guru teu kaambe anak himar ge engke dizarahan bae tapi lamun boga guru tek
urang jeung Habib Lutfi datang ke makam kambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi seri bae ini mah bukan kiai bukan wali bajingan ceknya kaambeun misalnya teu wauheun jeung Haji Pendi Haji Pendi maot ajak Habib Lutfi ka dinya coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang jaga mantu bakal kaambe ku ahlina nah iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe karena kehakikatan karena kemarifatan apaleun ulah salah urang dek ngaji naon aya fan-fanna aya guru-guruna ketika urang dek mengenal Allah ulah sambarangan kudu ka ahlina gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika urang wauh jeung Allah indah ulah engke di akhirat di dunia dongeng-dongengna ketika urang ngalobakeun zikir hatta yamtazija sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah emang eta la ilaha illallah atawa sholawat maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang bakal ngahiji jeung getih urang ketika guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar sok ngedeng nya nama ta salat di masjid aju kerek kadenge kan ku satik Haju Mali gundam berarti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kekerek deui ke malik deui Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman gundamna bae sholawat gundamna sholawat coba si ieu gundam ayo coba hayang nyaho coba ayo gundamna goni kabawa gundam ahli zikir gundamna pasti zikir moal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman moal dibejakeun hirup keneh masalahna katabrak nya dak begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta kiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu ngalayat kan teu nyaho naon kunaon eta nya maca nazaman wa ma binal qaidil muqarrarah idza atadakiratul muqarrarah eta kan kudu juman masyaallah kari eta lengan gundamna bae make kudu juman coba sih ya hayu coba salihan ti goni-gonian ge pasti ge juri gundamna ukudul juman kula gideg we ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh ukudul juman nah iyalah hatta yamtazija ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wa dammihi atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari nah iyalah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya na bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat nah loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka ditanya segala rupa di cek malaikat kok man rabbuka teu ditanya mah jiban begitu itu ditanya kaget nya lagi ieu kan tugas sakjana man rabbuka bejakeun ka Gusti Allah ana inda zanni abdi bi cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet ka jeung kumaha ge ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan maka ditanya-tanya cek malaikat kok kieu amat sih laporan malaikat Gusti aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih mondok dong dan lain-lain sebagai dages puguh Imam Sibaweh masyaallah karim Sidina Umar kan dina satu riwayat begitu ditanya man rabbuka malaikat emang can kenal Umar ya Umar setan geus yeunun ka Umar maka ditanya-tanya segala hampura mar satu riwayat seperti eta
Ya Allah ya Rabb anu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir mandra buka Abdul Qadir cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamat atuh komo ka Kangjeng Nabi mandra buka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma imamuka Muhammad atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamat atuh komo ka Kangjeng Nabi meureun malaikat ge kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih tanya Haji Pedi mandra buka Muhammad mana sih ya cilakas ya Muhammad emang itu nyaho ya kampak ya gambaran ahli-ahli Allah mun urang macaan dina kitab-kitab sufi Masya Allah indah jasa dengan berbagai jawaban-jawaban anu ngangeunahkeun pisan ka batin sebab naon asma Allah sifat Allah jeung zat Allah na geus ngahiji di awakna jadi nu ngajawab teh lahmihi wa dammihi teu saeutik ahli Allah ketika terjadi peperangan ngucur getihna ka handap ngabentuk Allah aya nu ahli sholawat ngabentuk Muhammad batur seperti eta renungkeun jeung tafakuran coba diri urang mun maot getih urang naon kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tina urayan kaula di awal tepi ke akhir ieu adalah merupakan jang memikirkeun masa depan urang ti mimiti kubur datang ka terus ke alam mahsyar sing hade tetesan-tetesan sakumaha tadi kaambeun horeng ku malaikat ogeh ku ahli-ahli Allah kaambe ulah salah zarah urang sing hade besi anak himar di jarahan ku urang nya besi bajidor di jarahan ku urang tanyakeun geura ka ahlina sebab kaambeun ku ahlina mah boro-boro geus maot hirup keneh kieu ge kaambe kaambe lamun Ki Hairun liwat ti Jati ti Ledu ka Cilongok nyana digelam kieu be kaambe aya anu boga naon kitu ngaran aya anu boga teluh cak nyana kaambe dan lain-lain sebagainya ku ahli Allah selalu kaambe ngan teu meudang nyaritakeun geus urang lempengkeun kuari hate urang jeung keyakinan urang eueuh pangeran nu wajib disembah kecuali Allah anu ngatur segala-galana yuk urang muntayang segala rupana ka Gusti Allah menta ka Gusti Allah jah hakikat mah kabeh ge ti Gusti Allah menta dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah amal-amal bagus urang ditarima ku Gusti Allah terutama nu kuari di hawalan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan ku Gusti Allah di jero kuburanana urang nu aya di dieu mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya